jantan abdi. Cukup waktu rahayu dengan mangsa musafir na abdi bade rumah tangga. Doakeun ku ibu. Gelis kasep anak indung gunung panang tayung bapak talaga pangampura. Uhiram caina tetep ngocor sok serajan tanpa dipeta. Sing putih sakera mimih ridho mama ikhlas ngapura hidup anak. Lungsur tina lahuna nu jadi indung, jian pidoa kana pangkona nu jadi bapak. Dipeluk dulu mamanya, dicium dulu. Kali ka bapak. Bapak anu ngayuga ngatik ngerigintir abdi cileuleunti. Nepi ka ayeuna abdi dewasa rek rumah tangga. Doakeun abdi bapak. Gelis kasep anak king. Tong borok dipenta ku hidup. Teu dipenta oge pidoa ti bapak ngocor salilangan. Gelis kasep anak king poe ayeuna hidup duaan peratos nabihan sepuh. Nyata ibu sareng rama mitoha. Tapi kahade gelis taya istilah mitoha awewe mitoha lalakinya bager. Sadaya oge sepuh hidup. Begitu lalu surtina ahuna jadi bapak mangga jian pidoa kana pangkonan ibu mertua. Damah gelis kasep anak king. Baheula sangat ka ibu bager. Irawu di pangkuku ibu. Sok senajan hidup doaan nantu ibu. Mandi beda-beda, mandi lilah-lilah. Itu diangkat jantan putra putri ibu pituin. Longsor tina lahunan ibu mertua kuiwin punten alihkeun kana pangkonan bapak mertua. Tampi abdi jantan keluarga bapak. Atikan arahan ti bapak anu diharap ku abdi duaan. Dedeh teuing gelis kasep anak tidak doan sih bisa ngalaksanakeun rumah tangga anu sakumaha miskinna. Anu diujankeun ku kasepuhan tadi ti karamat mulia kasepuhan ti taraju rumah tangga anu sakinah mawadah turu warohmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Giniatan dina jero hate bade ngarudaikeun turunannya. Neng sok ari auwih ti damel teh dibuka kaos kakina. Buka neng sok ulah ragu-ragu ulah asak-asak. Terus dibuka kaos kakina, terus dibuka naon kang ayeuna. Carana nama ulah pupuji ulah waka ayeuna bising ibu-ibu larumpatannya. Terus jempolna kieukeun angkat ka luhur. RCTI oke. Selalu oke menyayangi seorang istri. Jangan simpan di paling dia jempolna. Mohon. Siap diniatan najro hate lain rek ninsak endog tapi rek ngarondaikeun turunannya. Mangga siap. Hiji, dua, tilu. Mangga alhamdulillah geningan parantos mangga dicuci sampean aana mangga ieu etang-etang neng teh ngabakti kanu jadi salaki etang-etang pambakti tinu janten istri kanu janten saroge. Alhamdulillahirabbil alamin. Tah neng natos damel ieu teh neng ulah buka nyalira neng da anu tos gaduh nya tos gaduh sarogena. Nah gitu mangga siap ieu na sapatuna diangongkeun deui sawios lah kaos kaki manyaanya. Mohon ayeuna teh paratos esah punten kacaket wae atuh payun-payun. Punten aana da bari dipoto itu ku akak kameranya kan nya. Mangga punten tangana kana punduk si neng dua nana. Terus neng kana cangkeng dua nana. Ieu foto hoyong abadikeun saudara teh. Apabila seorang suami ngecup dahi seorang istri sama dengan ngecup hajar aswadnya nya. Ibadah asok hajar alhamdulillah. Sok mangga akan foto diabadikeun. Yuk masih 5 jam teu naon. Kak neng mangga lilina dihurungkeun neng. Lilina dihurungkeun. Ari istri mah kedah pinter masak neng. Soal bapak RT mah cenah ge ari istri teh lamun nyambelna raos terus disambelna disambelna oge sok raos saudara teh nya. Mangga neng ari panganten mah cukup sakali panganten anyar mah cukup sakali 2 kali dibantuan sok mangga dihurungkeun deui lilina nya nya. Jangan tercekap sekali dan menjadi ajar kene sok mangga. Parantos hurung lilina
mangga harupatna disenget neng. Tah pami parantos di belum ieu teh api ngabebelah lambang sifat amarah kedah ditiup sasarangan. Hiji, dua, tilu ditiup sasarangan. Mangga tiup deui sasarangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kanggo salajengna punten neng. Ieu api nu ngabebelah tos dipareuman kedah dilebetkeun kana naon ari ngasupkeun. Oh kana liang mani apal bae nya. Tamasna mah mangga ditiisan. Di nuju amaran gerak sanak sai abdasnya ami leler amarahna mangga tos lebetan tos. Ari tos aya dilebet dikucek-kucek atuh ami raos. Nah gitu. Sabut sabut. Saur Ibu Wiwin mah ulah lila teuing cenah di jerona. Mangga salajengna Kang Aep harupatna urang potongkeun Kang Aep mangga mohon. Tah neng potongkeun kuduaan. Diniatan jero hate lain motongkeun harupat tapi rek potongkeun sifat getas harupatkeun. Hiji, dua, tilu. Nah, mohon. Punten di dieu aya parawan aya. Aya. Si hoyong enggal kawin punten ieu dipulung ieu harupatna mangga. Rangda nu ngora keneh rangda aya. Nah, sing hayang buat kawin deui ieu harupatna dipulungnya. Mangga asok bade ka mana bae siap. Hiji kabelah ditutuh anu aya parawan jeung rangda ngora keneh. Dua, tilu alungkeun. Tah geuning alhamdulillah. Lamun keteu pararang teh ieu tah keteh teu pararang teh disurungkeun ka mana ari nyurungkeun? Sakatu disurungkeun ka hareup. Nah, pinter gini anu pamaget mah didadatkeun ka mana ari ngadadatkeun? Teu ka handap pinter. Digoyang-goyang, hari digoyang-goyang mari terus apa we nya. Sok neng sepenganan kapal satu neng dua anak panangana. Tah, dua anak panangana. Siapnya? Ingat. Mangga ingat. Lamun disurungkeun ka hareup, lamun didadatkeun ka handap, digoyang. Mangga ya. nya dihaturanan. Disurungkeun ka mana? Didadatkeun ka mana? Digoyang-goyang tuh, hari kada digoyang mah apa we siapnya? Alangkah nikmatnya dunia Kang Aep Habibie hari ini karena hari ini hari bahagia. Siap siap neng disurungkeun didadatkeun digoyang-goyang sekap sekali bae tetap. Aduh ada permintaan di mana deui bae ti Ibu Wiwin cenah siap disurungkeun didadatkeun digoyang-goyang. Hiji, dua, tilu alupkeun. Alhamdulillahirabbil alamin. Gini itu huluna mah disesakeun. Kanggo Ibu hias teh nya kanggo Ibu Wiwin. Mohon aku kanggo Ibu Wiwin mah kanggo Wiwin mangga mohon. Candak we Ibu Wiwin mangga. Dah Ibu Wiwin ieu mah dipupuskeunana mangga Ibu hias. Siap selalu membantu pengantin mangga. Atukeun ka luhur Bu Wiwin hiji dua tilu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nuhun Bu Wiwin, nuhun luar biasa. Alhamdulillah tos dibantosan ku Ibu Wiwin. Mudah-mudahan ku putusnakeun di ieu putus sadaya permasalahan anu awalnya anya. Putus sadaya lalakon pengalaman anu garoreng parantos dimusnahkeun ku pupusna hulukeun di nya nya. Atuh kanggo salajengna mangga masih aya acara nyaeta acara kuap lingkung. Neng sareng anak mangga cali kita tawis kadeudeuhna kanyaahna mama sareng bapak rena neng bade rumah tangga sakatkeun ibu kana bibirna hiji dua tilu. Ngapunaon gini ari si ama mani sapertos anu lapar ieu teh ate tos sarapan teh acan saurna teh hoyong ku bapak dihuapanana mangga bapak kasaket Pak. Nah gitu. Jantan baheula ari ibu keur ka pasar papa anu ngahuapan banyak mangga sok siap. Hiji, dua, tilu. Alhamdulillah tuh si ama alhamdulillah aduh manis semangatnya. Nuhun bapak nuhun mangga salik deui bapak mohon. Atuh salajengna Kang Aep aya keneh samuna. Oh tilu deui sok mangga. 1 2 3. Op asal nempel bae. Mangga bade deui didadak deui. Atas sekap hatur nuhun. Neng tingali ke kamera neng 1 2 3 amblok. Hebat keong. Ya Allah manis semangat kieu ya hatur nuhun. Tos sekap aya keneh sangko nengna Kang Aep. Sabaraha singki deui.
Oh ibu kudu rebutan atunya. Semangat neng semangat rebutan neng. Siapa cepat siapa dapat dia dapat Tuhan gede rezekina insyaallah. Tangannya angkat. Tah jurus naon Kang Aep eta teh? Patuk bango. Siap. Neng, ulah kalah ku suami neng ari mencari rezeki mah kedah samparahi semangatna. Siapnya. Kang Aep ngagibrig. Iya. 1 Mangan tekan tuang 2 3 gelingan si AA anu kenging alhamdulillahirabbil alamin. Dibagi 2 dibagi 2 Ari kadu rijak kitu boha alit boha ageng dibagi 2 sok dituang sasarengan. Tangga sareng neng tepengan neng. Nah, ayo pawak-pawak alhamdulillahirabbil alamin. Kanggo salajengna mangga urang ngajengkeun kana acara anu salajengna nyaeta acara pabenyeng bakakak sanes bakekok bakekok make puting ayeuna mah bakakak. Siap neng siap kalau ke tenaga nanya mohon karosa siap 1 2 3 tarik ayo katarik alhamdulillah neng kayak mau ageng neng diangkat ka luhur bari nyarios kieu neng turutan bapaknya siap 1 2 angkat ka luhur hore saya jadi kawin alhamdulillahirabbil alamin. Mangga Kang Aep anu ageungna dicepeng kuduaannya suang dituang sasarengan mangga anu eta wae sorot teh mangga mohon neng mangga rezeki alit rezeki ageng urang tuang sasarengan cepengan kuduaan tas dituang sasarengan. Ya iya mangga nyalakeun akang kamera siap 1 2 3 alhamdulillahirabbil alamin. Bu jazakumullah khairan katsiran, mudah-mudahan ibu sing panjang yuswa sehat sing ageng rezekina hadem nya punya ti bapak hajat kumaha bapak hajat mangga wios dikodok we dikodok ibu hajat tesawios sadaya oge bu hajat jazakumullah katsiran bu hajat mudah-mudahan sing janten manfaatnya bu hajat bapak hajat mangga tesawios bu bapak atuh warna biru gitu bapak warna biru wios tesawios mangga sumuhun alhamdulillah Pak Hajat hatur nuhun. Iya teteh anu cantik piraku Bapak Hajat nyawer Ibu Hajat nyawer teteh anu cantik tak acan alhamdulillah tetehnya mohon mangga suang lajengkeun kana acara sawer panganten nona lambutan moga ngoyakeun panganten ngoyakeun sanubarina dumeh ayeuna waktuna itu ngukur nu dipaju sabadana asep lis dirapalan kahirupan rumah tangga itih bendungan parahu dikatuh jangan dikenta ada rumah tangga teh siga ngawalah parahu banyak gelombang ajeng neng kedah biasa ngawalah nanya mohon bramian angkat bismillah mun arek niang asep eulis panganten bismillah mun arek niang mugi Gusti nangatayungan Bapak Ibu nyawer kena ulah kebelah ditunya pising kana hat kana dahareunnya mangga kapali dia siap 1 2 3 wuhur di aur disawer ku artos rete aur di aur mugia keselamatan. Iya kali ini pintal-pintal. Kang Aep dihitung dugi sabaraha ieu ngitung 100 benar? Benar. Di aur disawetku artos rete Aep ieu teh namina acara ketok magic acara ketok pintu ibaratkeun bae ieu samping teh panto nyanya
papan anu nyeletok tepat keluar lebet urang jantan pami bade lebet keropok teh kana jalan pan sok ulah jalan jandela kadinya lamun jalma asup ka imah jalan jandela teh jalma nu niatna gorengnya tah kedah diketok itu 3 kali tiasa naik wiwin ti aana sakedapan punten kapal ieu kirang luhur ya nah sok turutan dicontohan kukang ayat heulanya yuk siap 1 2 3 ayo pepak pret ya Allah ieu papan di jina tidak naon mani pak pret kieu tah can sok sakali deui 1 2 3 eta mani norok tok gitu atuh kang ayatnya neng aya nu ketrokan panto di luar kana ditaroskeun neng saha atunya nengnya neng bade neng ngawi nyalira atau napi bade wakil ieu Kak padana wakil bae ari wakil teh kedah diamplopan mohon gitu neng eta teh kedah mohon syaratnya pak ari ka juru kawi ge lamun teu namun takut lamun murid takut teh sok diamplopan yuk mangga sambil ngantos neng mangga ditaroskeun nengnya saha anu harian teuing ngetok panto taya be makramat salik neng sumeredet kana ate neng naros cenah saha nu ngetokan panto di luar teh dijawab deui ku anya mohon tah bade wakil deui siga neng atanapi bade langsung ku aa tah pami wakil mah kedah amplop deui tos sabaraha amplop tah Kang Aep 2 amplop mohon tah aya ye jeung ongkos ka belah wetan cenanya mohon sok kira dijawab Pak Assalamualaikum ya engkang saroge eulis ulah teu sangka geuning sorana halus eta teh neng mangga dijawab deh neng ae panginten teh saha dedet teuing atuh wayana ngantos sakedap sadatan lebet ka bumi si mabdi aya panuhun neng teh parasaran kene isi aya pamenta duka bade menta naon sadatan akan kalemet disangkeun sahadat di payuneun sadayana adikas dipihukum neng mah manungkeun mobil moal nungkeun ditambihan mas kawin tapi satu asan kalebet punten geura aoskeun 2 kalimat syahadatnya nya tandana cirining ngagem agama Islam mangga illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah parantos nyumponan pamudut ti nengna maoskeun 2 kalimat syahadat gitu neng mangga dibuka atuh pantona neng bray eng mangga disuntangan neng nah gitu dikali terus dilepas sinjangna neng alhamdulillah mangga sangat salik disalikeun wilayah saur kukirang kaukur panganten pengantin istri Teda agung cukup lumur dan jumlah hampurana luput salah lepas sareng karung ditawaku pada dipungkas bila itu juga hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.